kangen. Hiji mangsa kaparengan kuring keur aya di imah. Harita teh kuring teu ngadon indit kemana-mana. Nya maksud hayang reureuh ngadon istirahat di imah. Kadang lamun eueuh gawe kuring jarang aya di imah. Nya kuring ngadon ulin jeung babaturan. Poe harita pabeberang maksud kuring rek istirahat di imah teh bedog. Sabab aya lanceuk kuring anu nelepon. Geus pasti we lamun lanceuk nelepon nya aya perlu anu kudu ku kuring digawekeun. Kuring oge tara mumpang kana parentah lanceuk. Kadang kuring oge sok silih bantuan jeung nu jadi lanceuk. Kasusah kuring oge sok ditulungan. Geus pasti we kuring oge lamun si AA aya keperluan teh tara bisa mumpang. Sajabana ti kitu teh karasa kanyaahna lanceuk ka kuring. Sigana lamun kuring parang butuh duit oge nu jadi lanceuk tara lebar mere. Halo, Mang? Keur di mana ieu, Mang? Naon kitu, A? Abi keur di imah ieu mah, A. Mang, wayahna lah pang nungguankeun heula distro. Poe ieu aya perlu heula, aya bisniseun heula ieu jeung baturan. Oh, siap. Iraha, A. Ayeuna kitu. Nya tuh ayeuna sok gawat ka dieu. Jeung sugan we bisnis A teh hasil. Wah, mun hasil mah atuh aya komisi atuh nya nya. Nya tuh mah pokona mah doakeun we bisnis A sing hasil. Lamun hasil mah jamal oge pastilah kabagian. Geus kitu mah kuring oge langsung dangdan. Beres dangdan, kuring langsung indit muru ka distro nu jadi lanceuk anu tempatna di jalan dalam kaum. Nyaeta di gedung Palaguna. Teu lila ti imah kuring muru ka gedung Palaguna teh. Singkat carita, harita kuring oge geus tepi ka distrona anu jadi lanceuk nyaeta nu aya di Palaguna. Kacida atona nu jadi lanceuk basa kuring geus datang. Malahan sadatangna kuring si AA anu jadi lanceuk kuring langsung ini trek nepungan babaturanana. Sok sanajan digawe nyorangan kuring nungguan distro tapi kuring wani. Kuring teu ngarasa keung jeung naon atuh nu kudu dipikakeung. Da sidik di tempat nu rame jeung keur urang Bandung mah Palaguna teh hiji tempat jugjugan anu rek ngadon balanja. Sok komo tempatna di pusat kota pisan. Jeung pas pisan aya hareupeun alun-alun Bandung. Bari nungguan distro kadang supaya di distro hegar atawa teu sepi sakapeung kuring sok bari nyetel musik. Komo lamun parang eueuh anu balanja mah kadang nyetelna oge sok ditarikan. Harita mah kuring nyetel musik teh salah sahiji musik anu kawilang aneh keur urang kota mah. Kuring ngadon nyetel lagu Tarawangsa. Kuring nyetel Tarawangsa teh sabab keur meujeuhna resep kana musik Tarawangsa. Da kadengena asa jadi urang Sundana teh.
sarupa kitu salah seorang satpam palaguna oge nyamperkeun ka distro anu keur ditungguan ku kuring. Sigana wae manehna oge sarua resep kana musik anu ku kuring keur disetel. Jeung deui eta satpam teh pituin urang Sunda. Alah hebat kieu distro teh nyetel lagu nu kaos kieu. Biasana oge ari anak muda mah sok anu brang-brang geuningan. Mohon Pak, biasa Pak lah keresep kana musik nu kararieu Pak. Ieu teh musik tarawangsa Pak. Asa meuni wararaas kieu. Jeung asa kakarek ngadenge nyetel tarawangsa di distro kieu teh. Pasnya Panya. Wayah kieu mah waktu nyedek ka sareupna. Kadang pan lamun geus peuting mah ieu tempat teh rada geuman oge. Supaya ngahibur kanu ngageugeuh di dieu. Ngomong teh sok ka mana karep maneh mah. Kade sia, bisi kadenge kudu ngageugeuh ieu tempat, cilaka. Bapak mah pake jeung sok nyingsiran sagala. Nya mun aya mah ku saya rek diajak maturan, jang nungguan distro. Waktu teu karasa nyerelekna palaguna anu tadi sore rame ku anu ngadon daratang kadinya ayeuna geus sepi. Kusabab geus ngagayuh ka peuting. Toko-toko ge geus tarutuh. Geus diparoekan lampuna. Ngan anu katingali caang teh distro lanceuk anu keur ditungguan ku kuring. Ningali kitu mah sok sanajan aya di gedong nu aya di pusireun dayeuh. Tapi anger we kuring jadi ngarasa keueung. Komo deui harita nu aya di dinya teh ngan tinggal ukur kuring sorangan. Waktu beki peuting si Aa nu jadi lanceuk teh can keneh datang. Ningali ka hareupeun jeung kagigireun distro. Bet jadi asa kareueung sorangan. Ngarap-ngarap lanceuk can datang keneh wae. Padahal janjina jam 8 oge geus aya deui di dinya. Tapi ayeuna geus hampir jam 11. Can keneh datang. Beuki peuting teh beuki karasa keueungna. Kuring mending ngarasa cuang cieung. Aya di jero distro sorangan. Bari jeung taya nu maturan. Keur kitu nu jadi lanceuk nelepon ka kuring. Nya si Aa moal bisa ka distro deui ayeuna. Sabab urusanana can beres keneh. Kusabab kitu kuring kudu nutup eta distro bari jeung kudu nungguan. Cek nu jadi lanceuk bisi kuring rek balik mah engke lamun geus datang si Ibeng anu sok pura sare di distro. Sabab unggal peuting distro lanceuk teh sok ditungguan ku si Ibeng. Kusabab kitu nyawayana we kuring kudu ngadaguan datangna si Ibeng. Anu didaguan teh bet lila di datangna. Sok padahal kuring beuki ngarasa keueung aya di eta tempat. Mimiti rasaan asa ngemplong. Sageus kadenge aya salah sapatu.
Geus pasti we eta nu datang teh si Ibeng. Nyaan we si Ibeng datang. Bari sasadu ka kuring hampura rada telat cenah. Harita basa kuring bebejarek balik ka si Ibeng. Nya si Ibeng kalah ngajakan ka kuring ngadon sare di dinya. Menjarekeun teh sakali-kali atuh cenah sare di dinya. Akhirna kuring oge ngagugu ka si Ibeng. Jeung deui balik oge geus peuting. Yang mending we ngadon cicing di dinya. Da pugus aya batur. Kuring oge diajak itu ku si Ibeng teh. Siap ngadon rek begadang di distro. Geus jelas kitu mah. Kuring keluar heula ti jero distro anu geus tutup. Maksud rek ngadon meuli kopi jeung rokok supaya teu babari tunduh. Basa kuring keluar ti distro mah kuring teu ngarasa aya perasaan aneh. Tapi basa kuring balik deui. Basa rek asup ka gedong palaguna muruk ka distro. Bet aya rasa anu beda. Punduh jadi cingpuringkak. Malahan kuring lempang bari ngarampaan punduk sagala. Kuring oge ngagancangan lempang sabab basa ke lempang itu bet asa aya anu nuturkeun ti tukangeun. Kuring jadi satengah lumpat hayang tereh tepi ka distro. Sabab kadenge jelas aya sora lengkah nu lempang di tukangeun kuring. Nu jadi rasa leuwih sieun teh lamun kuring eureun lempang eta sora lengkah nu nuturkeun oge milu eureun. Jeung di ari ditinggali ka satukangeun. Taya sasaha. Kuring beuki gancang muru ka distro. Kasampak si Ibeng mah keur anteng ngadengekeun musik basa kuring tepi ka distro teh. Beda deui jeung kuring nu jadi ngarasa hareudang. Alatan lumpat asa diudag-udag sok sanajan peuting awak oge jadi kesangan. Si Ibeng mah puguh teu malire ka kuring anu sarupa kitu teh. Geus aya di jero distro, kuring jadi tetulus ngopi nage. Sabab basa kuring nawaran ngajak ngopi ka si Ibeng. Manehna nembalan bari jeung geus meureumkeun panonna. Sigana wae si Ibeng teh geus tungguheun. Nya kuring oge terus we ngagoler rek ngadon sare siga si Ibeng anu geus kadenge kerek ayeuna mah. Basa kuring keur ngagoler nah siga aya nu ngolebat di sajurueun distro. Malahan katinggali siga jadi aya nu ngabeleg-beg hideung. Malikeun awak terus merhatikan kapal bajuru distro. Mimiti rasa keung timbul. Geus masuk sanajan aya batur. Tapi rarasaan asa sorangan da puguh si Ibeng mah geus sare tibra.
Kuring jadi ngagoler bari nukangan ka juru distro. Ngan tetep we rasa mah jadi aneh sajeroning kitu. Ngan tetep we rasa mah jadi aneh sajeroning kitu. Bet asa aya nu merhatikeun ti palebah eta juru distro anu aya di satu kangen kuring. Kuring jadi guling gasahan teu bisa sare. Panon teh diperem-perem oge bet hese rek sarena. Komo deui keur kaayaan kitu bet kadenge aya sora anu ngagerem. Atuh kuring beuki pupurungkutan teu wani ningali kana eta sora anu ngagerem. Malahan kadengena eta sora teh meuni handaruan. Sok sanajan sieun jeung keueung oge angger rasa penasaran mah aya. Kuring make jeung hayang ningali kana palebah sora anu ngagerem anu datangna ti satu kangen kuring anu keur ngagoler. Kapanasaran jadi beuki ngandelan jeung naha kuring anu keur ngagoler bari nyanggigir teh bet jadi hayang malihkeun awak. Basa awak kuring malih. Kacida kuring rewasna geuning di satu kangen teh aya makhluk anu kacida gedena. Awakna hideung. Katingali panona bolotot bari jeung semu hurung. Sing horeng eta makhluk teh anu sorana ngagerem. Awak kuring jadi ngaleper awahing ku rasa sieun. Eta makhluk anu gede hideung teh siga anu ngarasa ambek ka kuring. Kuring harita jadi beuki pupurungkutan. Sok komo basa si Ibeng teu hudang basa diguya-guya ku kuring. Kunaon maneh nantang aing. Punten kanu ngagegeh di dieu. Ami mah teu rumasa nangtang. Tadi sia carita nantang kami. Ieu kami nu ngagegeh ieu patempatan teh. Eta makhluk teu daek ingkah ti hareupeun kuring. Kejadian anu kacida soangna keur kuring. Eta makhluk bari ngagerem. Denguna anu badag garagamang rek newa ka awak kuring. Nakatinggalina ku kuring ku gedena eta makhluk. Awak kuring oge bisa kacekel ku manehna. Rek minta tulung ka saha? Rek ingkah ti eta tempat awak teu bisa dioyangkeun. Bahap oge jadi kakunci teu bisa ngomong. Sabab keseueuh geus leuwih ti mistik. Kejadian saterusna kuring teu inget deui kana nanaon. Sana isuk-isuk awak aya nu ngaguyah-guyah. Sing horeng nu ngahudangkeun kuring teh si Ibeng. Cek si Ibeng kuring sarete mun hese dihudangkeunna. Sok padahal waktu teh geus beurang. Kuring teh cacarita ka si Ibeng mah ngeunaan kejadian tadi peuting. Ngan samemeh kuring balik, kuring panggih deui jeung salah saurang satpam anu basa kamari ngobrol jeung kuring. Kakarek we ka satpam mah kuring cacarita ngeunaan kejadian aneh tadi peuting. Nya kuring oge meunang keterangan ti eta satpam.
Kusabab kuring kamari nyetel tarawangsa dina wanci sareupna nyaeta makhluk anu ngageugeuh eta gedong teh asa kaondang jeung di asa katangtang ku caritaan kuring. Eta satpam meunang katerangan ngeunaan eta gedong palaguna teh baheulana. Sabab baheulana cek kolot di dinya teh aya kerajaan goib nyaeta makhluk anu katinggali nembongan kuring anu ngajagana alam goibna teh. Sabab di palabadinya pisan baheulana aya sumur cai sakota Bandung. Sok sanajan geus dijieun bangunan pertokoan tapi nu ngageugeuh eta patempatan embung ingkah. Matak kadang-kadang sok nembongan ka jelema. Kajadian kealaman kukuring pisan eta makhluk anu ngageugeuh palaguna teh nembongan ka kuring.